malahan dugi ka ayeuna mah sadayana teh teu cecel oncel nu istuning beleger sadayana sehat sabihara sabihari tapi geuning Arjuna kaula nun heueuh beja mah da beja Karena ge beja. sadepa sajeungka jadi sadepa malah lain saurang dua urang nu nyaritakeun wireh Pandawa teh teu aya maot teh di balai sigala-gala bari jeung bukti aya nyaeta jalma anu tutung rengeh Oke heng ulang. memang leres aya jalmi mangsa harita anu perlaya nanging sanes Pandawa saha nyaeta jalma-jalma anu ngiring kulem Jadi ngararap ulang. ngiring ngarerep dikeresakeun Pandawa mah salamet eya nya Daya kucuma. dugi ka mangsa ayeuna teh lara tunggara nu kaalaman ku Pandawa meureun kasaksi ku salira oge yen ti kawit ayana hajat surya Pandawa dipernahkeun di hiji tempat karaton Yo. anu eta karaton teh nyaeta dijieun dina sabangsaning kakayan bilik anu laleutik Yo. ya kulantaran mangsa harita datang seuneuna ti luar jadi ieu teh sanes kaduruk tapi kawas anu diduruk Dihaja. Hanya haja. ngan kersaning numur beng alam Pandawa salama bitang tayungan nyaeta ngagangsir liang di tengah-tengah eta imah Digeni. ngan aneh bin nyatana dina mangsa ngagangsir sadaya Pandawa parantos lumebet maksad bade nulungan nu genep urang eta dadak sakala lita deui taneuna Yo. Ajaib ulang. kulantaran ramena gujrutna para Pandawa ngemasing pati nya leleuweungan mangsa harita Apruka-apruka. di dinya teh timbalan berasna kahiji nagara Pringgandani ngababakan di negara Pringgandani nepi kahiji mangsa Kangjeng Raka nyeta Kakang Bima dugi ka menang jodona Kara Bima menang jodoh timbalan parantos nikah salirana dulu itu Tepung jodona. ulang. atuh geuning teu hajat Ya. Teu nu beja. mawi da rencepan eyan Si duru isu we ulang. Ari jodona teh nyaeta karayina raja nagara Pringgandani nu kakasih Dewi Hidimbi nya tah dina mangsa leleuweungan harita nya lumampah deui ka nagara Cempelerja kalaresan di nagara Cempelerja teh Yo. keur diayana saembara blabar kawat adu jago Ya. marebutkeun putri raja kakasihna Dewi Drupadi ya lajeng Kakang Bima ngiringan Yo. dikesakeun meunang atuh pamajikan teh dua nu mawi Ya. ai Dewi Drupadi teh nyata tritikah ku Kakang Bima nanging dipasrahkeun ka Kakang Yudhistira Kakang Wijakangka nu mawi dina mangsa ayeuna teh keur oleng panganten Kangjeng Ibu Yo. Kakang Wijakangka Kang Rayi Akula lan Sadewa teh keur aya di nagara Cempelerja Ari Bima nu mawi lumampahna kaula sareng Kakang Bima teh ngajug-jug ka nagara Astina Ya. oh kain Gajah Hoya timbalan naon anu aya patula patali janji Yo. wirehing satu tas Kangjeng Rama ngemasing pati tumakaning perlaya Prabu Pandu Dewa Nata parantos perlaya Yo. uninga kusalira yen dinunraskeun tapak lacak jadi raja teh nyaeta anak anu panggedena Lucika. Ya. ngan kumargi para Pandawa mangsa harita Ya. masih keneh rumaja can sawawa
Katenan. nya dititipkeun ka Uwa Dastarata nyaeta ramana para Kurawa sadaya Yo. anu mangsa ayeuna Kakang Bima kaula lumampah ka eta patempatan teh nagih janji nagara Astina. Oh jadi anjeun teh karek balik di nagara Astina teu pino eya Ari Bima ka mana nu mawi kaula teh dipiwarang ku Kakang Bima ka dieu teh sejadeudeheus teh kalayan nuhunkeun widi tur tabung bolanganana naon wirehi para Kurawa teh mangga teh heug dipikeun nagara Astina tapi menta tanjakan nyaeta syarat anu tangtu teh pangbabakankeun hiji tempat anu katelah alas Wana Merta Yo. alas Mertani nyaeta pikeun pitempateun para Kurawa tah Kakang Bima teh keur ngabledik lumampah ka alas Wana Merta ayeuna Gini. kaula dedeheus ka dieu teh nyuhunkeun widi ti salira idin doa sarengna oge saus ngebledik halumampah jugjug alas Wana Merta kaget sajroning penggali nanging dina wangkit kiwari cumarita sang begawan Ya. karah teh kitu Arjuna tepi no eya leres nu kedah kumaha bombolongan anu sae geusan Yo. nantukeun sangkan salamet sadayana Pandawa margi anu disieunkeun teh wirehing bilih para Kurawa teh ngayakeun tindakan anu ye ngayakeun tindakan teh samemena bisi rek ngalak nyawa Pandawa Eta. nah aima abong kena biwir teu diwengku letah tetulangan momong teh sakarep ingsun Nya. ku anjeun terek dicumponan Kakang Bima nu nyaurkeunana kaula mah cicing soteh kulantaran dipengkek ulah cungita ku Kakang Bima Dibungkem ulah. nah hate sieun keunaan pae naon teh maksudna nah hate apa yen eta leuweung teh leuweung sanget Angker ulah. leuweung angker leuweung gonggong sima gonggong anu eta leuweung teh taraka jamah ku bangsa manusia ayeuna kari-kari rek asup nah hate sieun keunaan eta aduh Nya. Kakang Semar pulang gening saur umum kecap balarea ge nyaritana kitu gening eyang teh sami jeung sadayana amuing kedah kumaha atuh nu Aku gini tuh. nanging sangu parantos jadi bubur panginten muarek bisa ngabalikeun bubur jadi sangu deui iwati urang kedah mikir tur tangemut sangkan ieu bubur teh sajajar seperti sangu mun teh mah diicalna Ya. itu timbalan ngan dina lebah dieu meureun sing jadi ilmu meureun sing jadi hikmah anu luar biasa ke urang salarea naon sababna saban reret ka kenca ka katuhu mun teu jadi ilmu eta rugi eta mubadir sedengkeun mubadir teh pada pagawean setan nya timbalan tah dina lebah dieu meureun urang teh kudu bisa ngoreksi ngeunaan diri urang sagala rupa hal oge kudu make wiwaha ajen inajen dina diri ngan meureun dina lebah dieu takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba timbalan meureun ieu geus jadi guratan takdir da geuning lanceuk maneh mah sakali nyebut A teh A we mung nepi ka pindah pileumpageun timbalan eta hade Ya. hartina jelema ngadek sacekna nila saplasna nyacek nyana lain cek lainna Beres. komo
eta keur calon pamimpin eta pisan cocok anu diarep-arep teh dina mangsa nanyekeun hukum sagolek pangkek sacangreud pageuh teu ungut kalinduan tegedag kaanginan eyang percaya kana lebah dinya Pandawa geus bisa nyubadanan naon sabab Pandawa mah kageroh lahirna kageroh batina beres rek teu kitu kumaha sidik dikukut ku indung Dewi Kunti Nalibrata anu 5 teh karorok beda jeung Kurawa mah indung bapa aya bari Kurawa anak teh 100 nya ini hiji dua bari cicing dina dudunya bari cicing di karaton cicing dina pasir kasugihan aya dina sagarana kabeungharan moal apa ngeunaan ku prinsip hirup kahirupan anu nyaah karahaya beres tapi nu hade moal ngalaman susah Kurawa mah tapi Pandawa mah geus ngalaman hese capek susah pait ketir lara jeung balangsa kasorang bulannya geus kasorang ku diri anjeun malah manar sing jadi titincakan pikeun maneh leuwih dewasa ari dewasa teh nyaeta anu geus bisa ngabunuh rasa bebudakeun dina dirina budak teh geuning sarengkak saparipola kadang-kadang geuning labuh kulaku ti gubra ku akhlak bujeng hinganya akabatur diri sorangan oge diantep budak ditajong ti kusruk ti jengkang ti soledad komo budak sataun mah sagala dihakan kacak-cak dihakan segala diluapkeun segala dihuapkeun tapi eta kriteria anu tangtuna loyog ngeunaan kapamingpinan timbala komo bari jeung ieu teh anu aya patula patalina jeung maulid Kangjeng Nabi mieling hari lahirna Kangjeng Nabi tah ieu mieling harina Kangjeng Nabi teh moal jadi manfaat lamun ukur mieling hari lahirna mah tapi lamun mieling turta bisa dijadikeun ilmu ulah ukur mieling hari lahirna tapi mieling anu naon anu dilahirkeun ku Kangjeng Nabi eta beres bulan timbalan naon sidik tableg amanah patona eta kriteria beres jujur timbalan da eta pemimpin mah teh nu dipentak kejujuran nu dipentak keadilan timbalan sabab urang lamun dijenengkeun jadi pemimpin engke jaga anjeun seolah-olah anjeun teh geus jadi babuna rahayat setiap jadi babuna rahayat ulah hayang diistimewakeun ku rahayat tapi kumaha carana urang pemimpin ngaistimewakeun rahayatna timbalan beres rata-rata jadi pemimpin tungtungna gede hulu jadi pemimpin tungtungna teu wawuh jeung batur jadi pemimpin ngadak-ngadak beunghar sesoranganan ai batur teu dipalire tungtungna nu nabeun-nabeun nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar sorangan timbalan ya dawu geuning pikir kana lebah dinya ayeuna rahayat geus kritis paling rahayat geus palinter rek teu palinter kumaha atuh tingali sagarupaha pailmuan boh tina YouTube boh tina media sosial boh tina TV jeung sajabana nyararampak geus aya saranana ayeuna mah ya timbalan ngandung harti yakin kahareupna anjeun ieu teh sing jadi ingetan yen anjeun oge ulah saomong-omongna lamun lain omongkeunana ulah nepi ka nebar janji lamun can bisa nepati
sabab engke bakal labuh kulaku ti gubraku ahlakna sing inget pangeran moal nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk tapi angin makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganjaran Tah eta. moal dolim anjeunna nya ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim hakimna diri buah hade melak hade buah goreng melak goreng eta kumaha pepelakan Benar. timbalan bener dawu pake kemuliaan manusia mulyana manusia teh anu dupi mulyana manusia ari mulyana manusia teh nyaeta anu kaancikan budi rasa pamilih jeung perasaanana turta bisa ngagunakeun dina jalan aturan mantena malah mandar ngabuahkeun pagawean anu ieu pagawean teh ngabuahkeun salametna dunya rabu akhirat kuningan oh eta bener mun teu kitu cilakana wah luar biasa derajat manusia bakal disahandapeun sato langkung rendah bulan sato teh hirupna dahar sare logan mun entong ya itu jeung kitu we hirup ring hirup cicing tatangkalan ngajedog tapi aya manfaat tah manusia mah hirup eling sajabati nyaring teh eling yen eling urang teh aya nu kaunganana Dinya kitu. nya waduh jadi lamun teu bisa ngagunakeun budi rasa pamilih jeung perasaanana yakin derajat urang bakal leuwih hanap tibatan sato contoh seperti domba puak paok anu sampeu nu diala nu dipaok ukur dang daunan timbalan sangat daun bandingkeun jeung manusia Kumaha ta manusia pulasaku? tina sampeu daun diala tangka dirabut beti dicokot Kuning eta mah. tang pagerna diancurkeun kapangih we jeung nu bogana kadang-kadang diwani maehan Tah eta rakus-rakus manusia. timbalan ya eta tina muak mau cantina kadaharan seperti mau kadaharanana sasamet daging ya daging ge atah Ata tadi goreng heula wae. nya timbalan bandingkeun jeung manusia Sobi kula anu daging beuki bebetian komo sayur mayur beuki dang daunan diremus kadang-kadang ku rakus-rakusna manusia kadang-kadang duit negara duit rahayat duit bansos dihakan hayu marukan teh tamarakan Itulah kusa-kusa manusia mah. Tamarakan manusia mah baru belakang. nya timbalan rusak alam dunia Dek-dek. ingeng hiji negara lamun dipimpin ku jelema-jelema anu saperti kitu anu eueuh iman jeung takwa dina dirina Kianat teh disebutna teh. jadi jelema borangan teh sieunan lain sieun ku jurig lain sieun ku uka-uka tapi sieun di dieu sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu gablek pamajikan geulis tina loba ka sieun eta bakal tega ngahalalkeun kana rupacara Tah eta kula. waduh bener timbalan edan ayeuna zaman teh kasih marukan rek teu kitu kumaha edana tingali Sobi kula kumaha? romantika hirup di alam dunia dina penyakit anu bisa leungit wabah teu bisa ilang wabah musibah nu karandapan san penyakit akhlak penyakit moral tingali bujeng hingga ayeuna di perkotaan di kampung-kampung ayeuna warga masyarakat kadang-kadang budak ngora kadang-kadang kolot cari cing di warung meuli kuota cinukduk nyekel HP di tempat teh main selawat we hayu nya kitu we pagawean rek kitu wae sia teh Maleuy heui. ieu Eli timbalannya tauh timbalan tuh sok tingali judi online judol kumaha itu kula dapang bodoh-bodoh na jelema ayeuna main judi online bodona naon rek teu bodoh kumaha nyaho ngaran-ngaran jelema mah usaha bandar mah setiap usaha teh neangan paleleuwih setiap usaha teh neangan duit jeung bakti nyaho nu kitu mah diprogres nyaho nu kitu mah di diaturkeun setting diatur sangkan meunang ku sistem teh ku sistem ayeuna dipapake wae
jeung sajabana itu jeung anu pemain kitu mah kadang-kadang gengsina luar biasa. Mataku ulah Naker. Egona tinggi, gengsina luar biasa. Cenah aing tina hasil judi kabeli motor. buka angkeuhan. Katingali ku yang bener kabeli motor tina judi ngan imah dijual bikin depo. Dipakai modal Eta we. gitu, pakai modal judi. Laras. Ya, bau timbalan. Sok pikir kumane. Iya. Ngan dina lebat ieu tadi carita anjeun sangu geus jadi bubur, kumaha ngaracik sangu ameh jadi bubur ameh payu seperti sangu deui pek. Ayeuna geus kitu ngan modal yang keur anjeun sorangan bersih hate. Balikeun ka Ulah dinya. nyalarenkeun belajar. Qad aflaha man jakaha hak didinya domir kana hate jadi pangbagyana pisan pikeun jelema anu geus ngabersihkeun hatena. Sabab jodoh pati bagja cilaka banda lain banda manusia angin Rusia di pangeran kadar tak leuweung sangat meureun lamun tea maneh dina waktuna kudu perlayan naha maneh sanggup Cebi ulah. tepi no kaulanu sanggup teu nya memang ai berat mah aya beratnya tak kudu sanggup sabab eta teh papastian anu moal bisa dipondak sanajan urang nyumput dina peti besi malaka maut mah bakal datang Akan nyampur bakal. Maka jonghok. timbalan ngan dina perlayana ngan dina mautna urang teh kudu mulang ka asalna ngawujud kana innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah mulang di kau Manjing ka dinya. tah kahiji bersih hate kadua jujur katilu cumpon kana jagi Itu aya. eyang percaya eta leuweung sangat ngan sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut Kuning eta wangga. sungut leuwih sangat-sangat Nya cobi jika urang dikadek ku jelema nepi ka doang sataun bisa sager ku sungut mah kadang-kadang nepi ka paeh teu cager-cager Bawa diri eta opai. cacak ku sungutnya timbalan tah dina lebah dia sok abdas kurama seula susuci eulah. susuci heula dina pancuran talaga aruh pek dina mangsa ini kaditu mudah-mudahan teu aya gantar kakaitan Kakang Semar kulat wayahna api geura anjeun sae mangga wanci iraha dinten naon kedah kaula lumampah eyang poe mana wae oge hade Sae ulah. nu kadang teu hade mah utuh manusia jeung pikiranana Pola pikirna ulahnya. upami ayeuna alus Sae ulah. upami kitu carana mah tuh kaula bade ngabujengan Kakang Bima Kang Semar kulan urang pada bae sae mangga rampung dawuh tutas penganti kakak tigas kantun pinara amit ya bral lumampah lugan neraya lumusok itu dah kau lagi diajar ke diri anjing diajar naon disimpuri ilmu keikhlasan ilmu kehirupan utamana ayat di Kakang Semar timbalan ngan kaula teh aya keanehan saeutik mangsa baheula keur ngajabat jadi raja laras Cobi. aya hiji buku Ya. anu buku itu disimpen rapat ngan ukur calon raja atawa ngan ukur raja nu nganyahokeun kana eusina di antara eusina teh nyata ngabahas alas wana merta dina tutulisanana aya subat syabit ngeunaan Semar Badranaya ieu teh saha anjeun teh uluh Begini. Wah. ana dan salam dunya teh Semar teh sana simpuri wae Nah, lain hiji atuh. aya Semar Cicurug Aya. Dalang Anyar aya Semar Cikunten Cep Mahena Kakang Mahena aya Semar Bandar Lampung aya Semar Bandara Soekarno Hatta
Jauh. Banara itu Wah. jadi teu apal aduh kanu seur eta mah meureun eta mah ku kalarasan Sama. tong di emutan teuing beli di TBC Tong janten emotan berarti. nya lain eta kusono kaula kaanjeun Kakang Semar kulawas tilawas we urang teh tepung deui nya ih kalarasan teh awe ditang tayungan simpuring teh Dikersakeun ya. dikeresakeun sehat pelejag deui nya nya cing kabarudak araya aya naon kitu nun cenah ka dieu kitu hayang panggih kaula sae mangga ya Ulan wah. Kakang silain genteraan pititah ka dieu kitu cu Oh mangga. urang unjukan bari urang niat heeh Akang di sahur tuh. dewek dititah ka jero Somohun kula. biasa bagian beberes mah panungtungna Ari geus beak mah opieun kitu. Bagian office boy. hari teng opak geus beak mah jeung dikeresekan bapak aing mah Kitu kering. aing nu beberesna teh Kari bubukna. Bagian dedekna we akang. lamun teu aya ti Pak Haji Elan dewek walapur we Geus lapur akang batu. nya alah Bang. Budenya. Beda hari datang akang. bedanya datang Rapi Ahmadnya Semah pangabakto sepuh diterima cager maneh sae kulan mata saena teh kumaha samulihna amuju we mun kita tadi maneh asup ka dieu teh kita tadi maneh asup ka dieu teh kaula teh sono ge sami abdi teh atunaha maneh teh biasa we abdi mah aya nu ngajegal kulan nu ngajegal kumaha aya nu syirik ka abdi ulah lebat cenah pajarkeun teh cenah itu ieu cenah abdi teh syirik ka abdi Itu kekih mah kitu. nu kekeh mah kitu ulah saha teu wasa cumaritana dalebet kana paribasa di Ciduhan lamokot di baledog kaliwat beki lempeng we ka aing cenah Aya musuh. dewek teh lain nyarek sate naon dewek teh lain nyarek ka silaing ngan silaing teh can bisa adaptasi sok ka mana karep jaritana sok loba heureuy sate Tara dinas mah. kelanan ka saha abdi eta sia dah goreng hate teh Goreng sampah gitu teh. abdi nyebatkeun bapak lain henteu tah eta teh goreng hate pupurit urang teh goreng patut tong goreng hate Ulah. cicing hot tu ka saha we sia abdi Bari jeding bang. saha wios kan keur saurkeun ku abdi da pokona mah beungeut digoreng patut we sok make bedak loba teuing Cemerok. samerok nya ai beung hideung sabar we hate Sabar we wah bakeun. rek kumaha ge sabar we Udah ku anak. da geuning cekatangan oge gogoda anu panggeudana teh ti dintang ti anak jeung pamajikan Etak. nya Bang tarik nama kula. naon teh Ya, itu urang ini genteraan sidawala ka dieu unjukan heula ya ulah tunjukkan gitu. ayeuna lah kasih eta ka ditu kasih si pantau blegung Ada lawang pantau. keceleweungan kaos di leuweung sia teh Perasaan. ana meuni Kaos nepi ka gordes pisan gordes teh gorowok desa Carawokan kaos di ni gaul make jeung apa gordes we segala yo naon yo Naon sirika. aduh Naon. iya bujur kuat katengeng ieu nya Laki itu tengeng. di tukang mah jiga ibu-ibu we bapak aing ye bari make tali kutang di dieu Kari gambe. dibawa turun gunung unggah gunung teh bayuh-yuh we genut bapak ieu aing mah heeh atuh da teu kitu kumaha dihareup bureuteu digigir buncir di tukang dengklang dihandap gila di luhur butak
Dedek kitu kumaha ada segala beuki segala beres asupna awakna teh. Anu dipantrang pisan. Rek ngomong wae sih teh. Ngecebrak we. Dilakban sabieur teh. Beres perblu. Untung jauh ka warung. Aduh. Ngalawan we sia. Nama lama. Aya Indomaret geus tutup we kieu mah. Nah, teh sia Da operasi we ya kieu. Hadoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Damang sepuh hibat maneh kumaha. Ginanjar kawilujengan mangsa ayeuna teh. Nya. Wah geuning. Aya babeh tercinta, aya buya. Nyanggakeun simah pangabaktos ka unyuk buya. Aya anak nuhun nya. Magris. Iwa sia we anak dewek anu ngahargaan dewek teh. Ejek Cubidu. Nyaho aing oge lah ngoloh hayang warisan. Penjilat gitu teh. Bila kadar boga kebon terubuh 3 meter. Hapunten teka tawis ku abdi pa itu nanaon nya. Aya naon ieu teh bapak teh. Dipiwarang ku juragan sepuh. Nyata pikeun unyukan di pertempatan. Saacan ini kurang nyerangan juragan Arjuna ngejugjuk ka Alaswana Merta. Oh saya atuh kitu mah. Geuning. Brother. Apa sister? Mana we teka-tekasan ka dieu? Oh geus panggeulana euy. Kumaha kayaan biasa we kaler mah beak. Nasar nyokot. Wah, nah maka judul ka saha? Ini tah. Saha deui atuh? Tingali we saon di gadreum. Katong kitu ka kolot doraka. Mali ka kolot kitu. Bapak tuh dipayun, sok we jak. Urang langsung init. Da moal lila dewek oge. Lain kuna naon teh teh. Abdi teu bisa nyarita pangkeureun sepuh mah. Ih nah sia teh. Sok we. Pak bisi pajarkeun neraka abdi moal da dititah. Abdi mah meuni karagok sok jak. Yuk silai. Bebas. Punten Pak ka pangkeran. Pek. Punten panya. Heeh. Bisa jadi baeut moal jak. Ngecebrak diuk we karige atuh sia teh. Ngicing birokrasi mah dipake. Nyapanya da sia mah anak soleh jak beda. Ngajak sia mah jelema dolim. Coba. Karena serangan ngomong kitu kumaha kebatur. Punten nya Pak. Ayo sileh ka mana wae eta abdi nyarangan para santri da abdi teh alumni Al Barokah abdi teh. Nya sarua jeung dewa. Aya mah pesantren Al Baroraah mah. Nah makanya Al Baroraah. Rek Al Baroraah kumaha tuh rek pesantren Baroraah nepi da jo lumpat manten manehna mah nya. Sok jang. Punten panya. Sok. Loh, Pak punten teu kakemot Pak. Teu naon jak. Kawas anak emas gitu tinggal itu. Lamun aing anu hitutna gitu hareupeun bapak wa jekuk we neungeul ka aing mah. Beda. Wah aing anak tere meuli nya. Heeh. Punten nya Pak teu naon jak. Punten we sepuh ya abdi kumawantun ina dan ditita. Atoh hongko kaula teh bunga hongko. Ku bisa panggil jeung maneh dawala Kakang Semar sasedinga muhun kulat menilawas tilawasnya tepang emut mangsa kapungkur we salirakeun ngalalana jeung abdi nya emut keneh mangsa hari tangan terkeun randa ka bojong genteng hari tadi tengkep tilu kana motor jeung Haji Lukman geus tong dibejakeun nu geuting mah sia teh da keur ngora eta mah geus lain mana tos maot mah geun eta mah da masa silung kaula we mohon kulana nya abdi bade nyarangan juragan pangaulaan da ka kuping dina jandela teh ku abdi teh salira
nyaeta merelena suara ka juragan Arjuna. Mudah-mudahan we kulan abdi nyarengan kalayan doa kasalamatan kangge abdi dan di henteu-henteu oge ngajorak hiji tempat bari jeung anu anyar bilih kumaha onam nya doana we ti kaula nuhun kulan aya kitu mah salamet anu ngantun salamet anu dikantun sakali salamet tetap salamet amin 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 bade permios ayeuna keneh meungpeung enjing-enjing keneh bade ngaliwat kadinya ka Gunung Endut nya bari ngaliwat kadinya ka pom bensin sok aya nasi uduk di dinya teh payuneun Haji Lukman teh eta teh muhun sareng gorengan teh di dinya abdi sok jajan di dinya dek jajan jajan mah moal rek tegur sapa we da teu gaduh artos nya aya niat hate mah hayang jajan mah anak naon teu gaduh duit mah keuna naon teu gaduh artos mah kajang naon da teu lapar maneh lapar ti kamari keneh abdi 3 dinten teu tuang sangu can kararabat 3 poe teu dahar sangu muhun atuh dahar sampe we abdi mah nya sapu we syukur baik teh puasa 3 poe teh teu dahar sangu teh kitu kula kitu katambah-tambah sok ngalangkung ka Indomaret eta nu ngajejer pisannya produk-produk tuangan nya aya Sukro aya Coca-Cola aya Rebo Kuaci aya Rebo teh nya juga mah keluar kemis engke kumaha maneh we kitu kula sok kadang-kadang apa mi abdi lesang kitu kesangan abdi sok ngadem we di Indomaret ngan meser mah henteu nah teu gaduh hartos atuh Gimana? nya baeudan we ku kasih kadang-kadang diusir abdi teh teu jajan-jajan kitu ai hayang mah gede jajan teh ngan teu gaduh hartos eta pembak ai aing atuh mun telat kieu ngarti maksudna teh kitu iya nah kalau iya lumayan ya kerjaan 100 ya nah ini teh iya lumayan kerjaan 100 bisi maneh hayang jajan di Indomaret bisa jajan nasi uduk nah da teu nyungkeun da mere ieu mah nah naonan kikituan sagala atuh nuhun atuh ditampi ku abdi kitu mah nuhun geletakna luar biasa di eta nuhun meni ngarepotkeun teuing Pak kakak di pasihan kitu aya rezeki anak soleh mah beda jeung rezeki anak doraka mah geus ka aing di wae Pasti atuh. ini rada tuh kan nuhun atuh nuhun ieu meni ngarepotkeun teuing da ayakeun bae nuhun atuh sing ketosan anu langkung-langkung amin da entos abi oge ti Pak Haji Elan nya tambah-tambahna we embona muhun atuh kitu maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Ayo Pak, ayo Jang, sileng lajang. Alah. Enghat dari bebekelan tuh. Jong ngagebrak we alam dunya teh caang ngarasaan teh. pasti atuh saginding Gede tanaga teh jual pedas. Beda jeung anu teu gablek duit mah tinggal teu kap seudem kitu atuh. aku Lalu saya kitu langsung caangkeun atuh lur. Nyawe kena gado si kurang ajar. Kawas lain ka kakak we ka aing teh. Nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan nuna pun anak teh dugi ka dibekalan kitu. keraya milik Daek keur teu boga duit menyeta we hampura kaula. Laras sanes kuranor sok kaasaan rezekina kusim kuring pun anak teh eta teh muhun atuh ieu saeutik ga Kakang Sumarya. Naon? Sajajar jeung sedawala 100. Naon teh? Ieu keur Kakang Sumar amuing deuleu. Sugane kagehan ini. Sugan ka omset. Nah naonan ieu teh? Lumayan ya. Uluh naon da teu nyungkeun? Sajajar. Bisi hayang dahar gede, bisi hayang nasi uduk nambah atawa amuing. Naonan ieu teh nu? Aya anak jajak kalahu koen kasira nuhun sing kagentosan anu langkung-langkung.
Muga-muga salira panjang yuswa ageng barokah. Amin. Barokah siapa paosna. Amin amin. Nuhun atuh nuhun permios mangga. Sampurasun rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permios. Mangga. Sing harua. Basihan deui kira wa. Sakali deui. Beut wae belajar teh. Deui wa. Namun lain bapak dikadek ku aing. Nampu bari jeung nyusirikeun kana sakaledek ka aing de. Panas kan. Teu anak teu adik teu bapak. Sarwana. Nuhun berat nanggung berat narima keunana. Segala bareu. Berat geuning abdi teh. Ya. Pun adi dipasihan pun bapak dibere. Anu tangtosna ge bakal karaosan ku abdi eta teh muhun kula syukur. Da geuning pun adi pun bapak masuk barang bere ka abdi teh eta teh muhun kula ngan kadang-kadang sok aya koretna oge teh. Saha teh nyebut bapak Aya keketna. koret bapak maneh lobana mah koret ka abdi teh tah lamun ngarekeun koret ka kolot maneh sing inget. Sagalak-galakna ge indung bapak sing inget eta teh nu pangnyaah-nyaahna ka urang katurunanana. Saolah-olah ngadidik koret itu teh naon ka sang tukangna naha bedegong buraung manehna atawa manehna teu daek usaha atawa kumaha naha pagawean maneh pun tapeta wae atawa teu bakti keur jadi kolot. Hartina maneh kudu introspeksi diri. Nah jadi papatahan aing teh geuning. Lain dibere aing teh jadi nya. Oh nya teu nampe kitu mah tah kudu narima. Da urang mah salaku makhluk anu laib kakenaan ku dosa perdosaan. Bodoh, poho, salah, balanga, parsuk dilakonan kurang. Muhun kada katambi da beres aku pikeun di masjid oge kitu karena itu ngomongna teh. Eta mah simeuhan we saling ceboran. Tangtos ulatna nya destokeun ku abdi. Jadi abdi teh bade mios teh ayeuna teh sing salamet maneh. Nya bade nyerengan pun adi sidawala pun bapa nya bade mios ayeuna pek sing salamet. Mangga tuh, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nya bade mios pek. Upami abdi tos rengse ka dieu abdi bade ngabantuan hayam kampung. Jang naon urang beuleum hayam jeung abdi seneng keneh kana beuleum hayam abdi beuki ke kabeh dibantuan. Eta teh muhun kulan ke abdi meula pokona maka dijaga insyaallah. Nuhun. Mangga tuh, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kana pais lubang resep keneh. Pais lubang sidat. Nya aya mah beuki we. Terang kitu mah abdi rek ngontek dalang mahenda. Da manehna boga naon? Lubang. Seueur lubangna teh. Nya cipunten hiji. Bujung genteng hiji. Ke teh lubang naon teh? Lubang sidat. Ban gaduh penangkaranana mun penangkaran teh mah. Kitu bulan. Nya. Kayak kopi dibantuin mah hiji dua mahnya musak kiloan 2 kilo tenaga genting gila. Muhun we sacana mah. Muhun atuh kitu mah. Abdi bade permis teh atunya. Jig. Muhun abdi bade mios pek. Assalamualaikum atuh. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Nya abdi berpernios pek. Mangga tuh, mangga. Teunah kieu yang hate aing Pasti genok. geus bening deui wae aing ai bapa aing hasil sidawala hasil. Nah nasib aing nepi ka kieu teuing euy.
bawa aing nu lahir karena bulan Syafar harita meureun. Heeh. Udah nah. Naon? Meneko we wang. Dupi salira geuleuh ka abdi tapi kumaha teh? Nah, sama kayak ngomong gitu. Henteu naros we abdi mah. Da aya hate jelema mah apal teh ya, geuleuh abdi teh kumaha? Ah, nah, geuleuh kunaon atuh kaula ka anjeun? Henteu geuleuh, henteu. Ewa teu? Henteu. Eta maneh nyata kitu naon? Naon we. Heuh naon eta ka harti. Mun ka teh mung kitu geuleuhna teh ka abdi, heuh naon? Teh geuleuh kumaha geuning? Ai sidawala dibere ai bapa abdi dipasian ai abdi hantu. Geuleuh kunaon nyewa kunaon ka abdi? Ai poho. Wah. Nasib diri nepi ka kieu. Gas, tomewa. Iya, 100 lah. Lah, 100 lah. Tapi nama wel kene, lagungan deh 50 mah. Nah, syate. Tah tuh. Mulai tuh ditamping ke dia. Nuhun kan si kurang ajar tadi mewel ayeuna seuri si eta. Mata buaya we sugan mah. Ana atuh riwek lana. Pek. Ci salamat maneh pon. Sae tuh mangga tuh, mangga. Assalamualaikum. Eta assalamualaikum hayo ini teu si teh. Ana muni. Hoyong terang we, da hoyong kangen keneh sono keneh ka salira. Jeung eta katinggal we ku abdi, naon? Guguri lapan we dina panangan. Dina prema teh gulan. Ieu nya batu naon teh? Sulaiman nya. Hebat pisan lu. Mantes pisan eta sae ieuna. Polana resep pisan kana batu Sulaiman mah. Nya seratna sae pisan. Ieu teh da pamere santri. Eta teh ieu. Hoyong abdi gaduh santri itu. Naon? Hayang dibere ku santri. Nah, sia teh. Pamimeser sabaraha nu kitu. Nah, da moal dijual ieu mah da pamere santri ku pamimeser ieu mah. Heuh da moal. Meni tiasa abdi namu teulah kulan. Maksudna hayang ninggal kitu tah. Yeuh atuh yeuh. Tah, yeuh tinggal 5. Punten kulan ngepek. Cing. Alah. Asa boga beko we aing teh itu. Asa jadi bos terubuk dulu. Hebat lu. Naon? Asa dibuka geuning. Wah, kumaha tuh? Nyepot hese pageuh kan? Kumaha tuh? Kumaha sia we bawa we kumaneh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun. Eta geuning logon nya geuningnya logon geuning. Sia mah aduh eta logon cokot deui henteu ieu teh logon. Tuh lebat deui itu. Nya, lebat deui ieu mah. Nepi ka kitu. Sabot nyembah murang si edan. Pajarkeun teh nyepot cenah. Nuhun kulan kitu mah. Pek. Ridho teh, ridho. Begitu nya, mangga tuh, bangga. Assalamualaikum, wassalam. Beres Alah. Hari eta cenah kulit nya. Barahe nya. Naon si barahe? Mun tarumpah lain barahe. Mun pan tarumpah sunana teh bahe teh. Barahe tarumpah mun ditasik. Nomor sabaraha teh? 40 lan 40 jebrag geuning. Sami jeung abdi jebragna mah. Abdi cenah sisilangan wae tuh. Walau teh biasa kopi tamu teulah lah nama jeung tambut pake. Nah, ada boga cadangan kaula mah. Nuhun ulah.
ditampi ke abdi mudah-mudahan jadi jimat kang abdi pek